Masak nasi, lanjut buat nyapuin dan ngepelin di ruang tamu. Nah ini si aku teh abis nganterin si teteh sekolah ya guys. Biar cepwe abi teh erek ngisikan, da si dede masuk minta makan pagi-paginya. Lamun teu aya sangu teh sok kekeleuweuhan, hayang makan ge kue ditagogkeun kana magicom-nya guys, terus cepretkeun we tungguan kege asak sorangan. Zaman ayeuna mah teu hese ciga baheula nya guys, kudu mirun seuneu heula kakara bisa asak sangu. Cung anu ngalaman masak nasi dina hawu. Abi mah da keur leutik osok titah ngahaneutkeun sangu ku almarhum nini abi nya guys. Nyaeta dina hawu mirun seuneuna teh sok hese teh da si suluhna teh baseuh. Tak lamun barudak ayeuna mah geus ngareunahkeun ya guys. Saban praktis nanaon oge. Ayeuna mah balanya oge tinggal mencet langsung da teu kudu capek-capek ka toko, teu kudu capek-capek ka pasar. Mun zaman baheula mah sagala hararese nya guys. Lanjut kana video ieu teh abi teh lanjut bade sasapu nya guys. Nah, ieu teh abi teh barang damel teh jeung murang kalih nya guys, bari ngasuh ieu teh keur nonton. Ieu teh geuwat we abi teh erek ngepelan buru-buru soalna erek ngaibakan si dede encan iba bade ninyuh kopi kange Abah. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye.